kullama akhlasta, di saat orang membersihkan diri, yakshifu laka, akan merasa keterbukaan, huwa anta, anjeun anu sesungguhna, laisa anta, bukan diri anjeun anu aya. Antas tagbiru minka, di saat orang meminta ampunan berarti lain orang ke anjeuna, justru anjeuna ke anjeuna. Itu bahasa hakikat. Janten bahasa anu tadi diobrolkeun pagi Mas sareng Pak Jaki, upami urang gaduh masalah di dalam, teu selamana tiasa menyelesaikan di dalam. Kadang butuh orang keluar kanggo melihat kondisi di dalam. Sebab penglihatan di luar lebih bisa mencerna karena kondisi anu di jero. Orang di rumah tangga jeung masalah jeung bojo, atau bojo jeung suami, atau orang sareng putra sareng urang. Kadang-kadang kan sulit keur memecahkeun. Ari dulur mah anu di luar rumah, kadang-kadang tetanggaan di luar rumah bisa mencerna, oh solusinya teh kedah kieu gitu. Itu lebih mudah. Eta secara kehidupan. Secara ilahi, lamun orang dibersihkeun tina hate, tujuan-tujuan anu berhubungan baik dunia atanapi akhirat, yakshifu laka, kali pasihan keterbukaan, melihat dat Allah. Dat Allah bisa ketempo kan wujud teh anu aya, ari ngaran aya mah lalawan. Walaupun dina bahasana wa huwa dohir wal batin, Allah teh anu maha aya, maha katingal, wal batin jeung maha rahasia, maha batin. Engke dohir berhubungan nana anu katingal ku panon sirah, batin mah katingalna ku panon soca. Sabab sanes berlawanan antara dohir batin. Ongkoh Allah teh aya, tapi aya dada melanana bebarengan matakna jalur. Lamun aya jeung diadukeun, justru hakikatna aya teh aya, hakikatna teh aya. Da moal bisa mangihkeun anu aya, lamun mah urang teu apal anu aya. Apalna kunaon? Nya ku kapangih eueuhna, tah menemukan sesuatu anu kunaon kapangihna? Ku eueuhna, berarti eueuh teh hakikatna aya. Contoh, sanu hadir teh tikira sanung teh. Mang Apin. Ai Mang Eman aya pan luar terhet urang teh. Oh itu tuh aya. Ai Mang Apin aya henteu ngareret deui. Alah, eueuh nu mangihan naon? Panon. Ku eueuhna berarti aya. Ayanan aya eueuhna. Dalamun teu bisa panon, teu bisa mangihkeun. Peureum bisa mangihkeun eueuh. Berarti beunta aya, setiap eueuh bisa mangihkeun, setiap peureum urang bisa mangihkeun anu eueuh, berarti si beunta cuma bisa mangihkeun aya. Sedengkeun Allah teh ad-dohir wal batin. Dohir teh aya, batin aya. Pan sifat wujud Allah teh dasarna teh sifat wujud aya, mustahil kidam Adam teh teu aya. Sedengkeun sifat Allah teh ad-dohir wal batin. Munya anu aya disifatan ku Allah, justru ku ayana disifatan ku aya, ku ayana disifatan ku batin. Aya eueuhna, aya-ayana jeung aya eueuhna. Model kosong lah, kosong jeung heurin. Ari heurin damelan saha? Allah. Ari kosong
dijieun teh ku Allah kosong teh yuk Allah ngadameleureun bumi langit ada ari kosong dijieun ku Allah dijieun tong boroning heureun si kosong ge dijieun ai kosong aya nya aya dijieun dalam bentuk dijieun mameureunnan hese ngalieu kurang tak Allah teh nyieun adak jeung nyieun kosong adak mah tuh sisiku adak ieu dijieun kosong dijieun urang hayang kosong ieu ruangan asalna adak oh kursi urang seredkeun heula atuh oh ieu nu ngaharalangan urang kaluarkeun heula tah jadi aya kosong dijieun tah Allah teh nyiptakeun aya jeung eueuh aya damelan Allah eueuh damelan Allah berarti aya bukti eueuh bukti tah buktina dohir bukti batin bukti itu bahasana tuh orang alihkeun jadi kan hakikatna aya kene da dijieun Allah aya bukti da damelan Allah eueuh ge bukti da sami damelan Allah Allah anu kapersifat dohir katempo da damelanana Allah anu kasifat batin eueuh babandinganana tah eueuh babandinganna kan aya dalam aya nu ngabandingan mah berarti aya babandinganana kusabab eueuh babandinganana bukti eueuh babandinganana ad-dohir wal batin tah di saat orang membuka diri supaya nyampaikan kana tujuan berangkat tina setar awal lamun urang aya niat salianti Allah dijamin 100% moal moal nyampe kana garis finish baik anu berhubungan dengan dunia baik anu berhubungan dengan akhirat tak bahasana waman aradad dunya falahi bil ilmi seseorang anu berharap memperoleh dunia tetap dasarna ilmu waman aradal akhirah tetap dasarna ilmu waman aradahuma tetap ku pengetahuan dasarna eta mah kamu mencari syariat lamun urang tujuan hayang menang dunia ilmu dasarna hayang akhirat ilmu dasarna dunia jeung akhirat hayang kapanggih ku ilmu tah ieu pengetahuan untuk ka Allah teu neangan dunia teu neangan akhirat da dunia salian ti Allah akhirat salian ti Allah atau neangan akhirat mah berarti lain ka Allah ka akhirat hari akhirat kan makhluk dina dasar anu pertama teh kullu kasirkun hafiyun lamun urang tujuan mengkol sedikit ti Gusti Allah musyrik hopi teh menduakan Tuhan dina pertemuan yang pertama kieu menduakan Tuhan teh Allah kapersifat ku ar-raja maha pemberi rezeki tak berhubung urang dititah ku Gusti Allah mentak ka Gusti Allah urang teh da apal urang teh Allah teh kapersifat rezeki Allah teh kapersifat anu memberi rezeki ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti da Gusti mah bageur tadi implik-implikan eta berarti lain minta ka Allah na karena sifat bageurna made urang minta kadunungan menginyokeun mau nah bagur oh bagur tah berarti mendua kadunungan hiji karena sifat bager anu aya di dudungan hiji dalam untuk bager mah moal daek urang daek nginjem duit kadunungan berhubung dudungan sifatna bager urang wani kadunungan bos nginjem duit lah 1 juta kenaon bari merek tah berhubung dunungan urang boga sifat bager sehingga urang daek mentak kadunungan daek nginjem kadunungan lain kadunungan anak dibarengkeun nginjem nama kadunungan ngan si hate anu ngadorong kana mentana kadunungan nginjemna kadunungan bahwa dunungan teh boga sifat bager berarti mendua hiji ka Allah kadua kana sifat Allah anu nempel di Allah urang ka Allah kitu entong diimplik-implik ku sifat Allah Rahman Rahim gede eta mah hak Allah sifatnya rezekian sak Allah ngan di saat urang ngadua ka Allah panjatkeun urang ka Allah we dek kasifatan Rahman, dek kasifatan Rahim, dek kasifatan eta mah hak Allah, Allah wenang. Allah dek nyiptakeun langit kumaha Allah. Moal ngurangan kana lamun Allah teu nyieun langit moal kakurangan pangkatna Allah moal leungit.
Allah dek nyeun langit 3, dek nyeun langit 7, dek moal nambahan kaalohan. Beda jeung manusia mah kan lamun bisa mencapai sesuatu teh harkat naik, kedudukan naik, lamun bisa sukses melaksukan dina suatu hal. Allah mah rek nyiptakeun nabi tetap Allah, teu nyiptakeun nabi sekalipun Allah mah tetap Allah. Allah reka bersifat-sifat roja tetap Allah mah Allah. Tah di saat orang meminta ke Allah lamun dina hate aya tujuan ka Allah, Allah teh anu maha bager, Allah teh nu Rahman anu Rahim, berarti musyrik kopi teh. Teh secara tidak padahal mah eta teh mendua ka Allah. Tadi dia di saat orang mau berangkat ke Allah tujuan teh leungitkeun da salat mah parentah Allah, puasa mah parentah Allah, ka Allah we. Allah wenang marentah salat ka urang, Allah wenang teu marentah salat ka urang. Da lain karena Allah butuh ku urang nu butuh ka Allah. Urang teu salat saumur hirup, tong boroning sanegara, saalam dunya teu salat, Allah moal turun tina pangkat kaalohanana. Tah di saat urang tujuan ka Allah, yaksi pula ka lamun urang akhlas tak alas teh 100% kosong. Urwadah manggeus wadah bersih we. Entong urut, entong naon tinggalkeun, anu berhubungan dengan dunia tinggalkeun, anu berhubungan jeung akhirat tinggalkeun. Mana anu berhubungan jeung dunia teh? Ari dunia nengan dunia mah kan eta mah hal wajar syariat. Ngamodal 10 juta yang boga batu 2 juta eta mah bisnis, lain deui urusanana. Iya di saat orang puasa hayang maju kehidupan. Maca ieu hayang dihampura dosa. Berarti tujuan. Hayang dihampura dosa berarti hayang akhirat. Oh iya maca surat Waqiah berarti hayang lancar dina rezeki, oh berarti dunia tujuanana. Maca surat Waqiah mah sok lobakeun tapi Allah tujuan. Puasa terus lakukeun tapi Allah tujuan. Tah di saat urang membersihkeun tina tujuan-tujuan eta selain ti Allah, yaksi pula ka ku Allah bakal dipasen keterbukaan kanggo merasakan ayatna Allah. Da anu berhubungan sareng batin marasa. Tuh. Di saat urang boga ka bogoh, kapanpun dimanapun jarak teu jadi urusan, bahkan merasa kehadiran anu dipika bawah kurang kan orang selalu bakal inget terus naon karesepna urang teh bakal inget, naon laranganana oh kabogoh urang teh nyarek mengkol ke belah dia teh moal dan naon merasa kehadiran, padahal jauh kabogoh urang teh di Kalimantan ngan merasa kehadiran di sisi urang. Di saat kabogoh urang ulah mengkol ke belah dia moal lurus tak kalau gitu. Entong ngungkit perintahan Allah, entong ngungkit larangan Allah. Cek Allah wajib sholat, eta mah belakangan. Cek Allah teu meunang judi, teu meunang zina, belakangan. Tebelkeun heula keimanan dengan sendiri da dicarek ku ustaz jeung kiai mah da ngalawan. Datang boroning ulama santri jeung kiai sekelas anu tukang di jalan arapaleun salat teh wajib, arapaleun bahwa jinah teh teu meunang, nah atuh make teu aya efek gitu. Jadi merasa kehadiran Allah seakan-akan baik. Kamu harus ditipu ku setan mah bari maca ayat Al-Qur'an setan lagi. Innallaha ghafurur rahim, Allah mah da maha lautan hampura. Dosa sagede langit jeung sagede bumi, Allah mah lebih pengampuran tadinya pan diimplik-implik ku eta sehingga orang ayat celah untuk memudahkan melakukan maksiat. Nyen kasalahan ka babaturan masuk sieun, si eta mah hese ngampurana kana da sieun. Berhubung Allah Ghafurur Rahim sageuna minta hampura ka tetangga mah aya era, minta hampura ka dulur mah asa segan, minta hampura ka Allah mah sorangan tengah peuting ge lancar. Nah, eta modal setan keur membuka celah orang supaya berbuat maksiat. Padahal berbuat maksiat ka Allah ulah ngetangkeun gampang jeung susahna minta hampura, ulah ngetangkeun kecil jeung besarna minta berbuat dosa, tapi kasaha urang berbuat dosa. Mereka yang kesalahan ka RW. Sekecil apapun ada RW, tapi urang yang kesalahan ke presiden. Wah, resikonya lebih atuh Satpol PP nu newakna ge ka urang, polisi bisa-bisa
ketua newak urang teh sabenerna urang berbuat salah ke presiden tapi lamun urang berbuat salah ka RW ya minimal hansip nu nguruskeun minimal kelurahan nu nguruskeun tapi lamun berbuat salah urang ka presiden turun tah abri jeung panglimana polisi jeung jenderalna turun teh sabenerna berbuat salahnya komo ka Allah lain polisi deui anu ngarawat urang teh sabab ieu berbuat salah kaditu gitu ke pusat. Tanya di saat cara orang pemberangkatan melangkahkan kaki ke menuju ke Allah. Pertama konsepnya kosongkeun segala tujuan luar salian ti Allah. Kedua babawaan orang ulah hayang salamat ulah sieun cilaka kosong ngageli gincing. Hiji di saat orang teu babawaan bakal hampam moal aya rintangan. Kedua di saat urang aya benturan di tengah perjalanan anu ngagerok ti kanan moal ngalieur da tujuan lain eta anu ngagerok ti kiri moal ngalieur da tujuan lain eta Allah contoh nu ngagerok teh lamun jelema maca shalawat sekian ribu bakal dijamin hirupna kieu-kieu eta teh gerawan sing saha jalma anu maca istighfar sekian bakal dijamin asup surga gerawan keneh dek bagian dunia bagian akhirat lempang we ka Allah Gusti ka Allah abdi mah. Dah di saat orang menuju ke Allah lamun digerok ku bagian akhirat lulus kadang-kadang teu lulus digerok ku bagian dunia. Lamun lulus digerok ku bagian dunia akhirat mah gerok teh. Wah lamun ibadahna getol tahajud getol salat duha pan surgana ge lain di surga kelas bawah Firdaus jamin beuki getol urang teh berarti getol karena naon Firdaus mendua deui itu padahal cek Allah teh maneh hayang ka surga surga menang nyeun urang teu maneh mah ngarepna lain karena urang coba lamun ku urang dileungitkeun ke surga kan belum tentu da maneh mah ngarep ka urang teh karena surga lamun ku urang dileungitkeun ke surga maneh apakah maneh rek ngarepkeun ka urang maneh mah dan teh judi jeung teu nanaon teh karena urang nyieun neraka jadi rasa sieun aya coba kurang dia ke neraka merenan moal ngarep ka urang tah ieu kelasna kelas tertinggi lamun teu mancan mampu lah maksakeun can mampu abdi mah resep keneh salat teh karena surga jalankeun tapi bertahapnya ya mah kelasna kelas tertinggi teu aya kelas anu paling tertinggi di saat urang membersihkan tujuan baik dunia atau akhirat lamun teu mampu sampai keikhlasan mah Imam Ghazali membagi tiga ikhlas teh aya ikhlas awam ikhlas teh aya ikhlas khawas aya ikhlas khawasil khawas ikhlas awam mah melakukan segala sesuatu aya karena eta ikhlas khawas lamun urang karena salat karena hayang ka surga lulus ikhlas keneh eta ge dibandingkeun jeung hayang duit mah da eta mah teu ikhlas berarti pokona mah ikhlas awam mah melakukan segala sesuatu ibadah atau taat hayang mengharap akhirat eta ikhlas tapi ikhlasna ikhlas awam namun orang ngaji karena materi orang mawa umat karena hayang kedudukan tertinggi eta mah dunya teu ikhlas teh tapi lamun orang ngaji orang malillahi taala karena kabita ku surgana Allah ikhlas keneh awam kedua ikhlas khawas ikhlas anu rada naik levelna tingkat kedua karena orang ngikuti atau turut ke Gusti Allah teh sieun ku ancaman aduh neraka Allah teh sakitu kieu-kieuna tah urang ninggalkeun kana paharaman ngalakukan kana perintahan Allah karena sieun neraka eta ikhlas khawas disebutna aya nu katilu ikhlas khawasil khawas teu hayang ka surga teu sieun ku neraka istimewa Allah namanya salat diparentah ku Allah namanya henteu judi dilarang ku Gusti Allah kumaha maneh dikanarakakeun kumaha Allah da urang anu Allah neraka anu Allah dikasurgakeun kumaha Allah dawuh bagian urang hayang asup ka surga urang teu bisa nyeka mung ka neraka dan geus ditakdirkeun mah bakal penting mah urang ngalaksanakeun perintahan Allah nunda larangan Allah ikhlas lurus pertama di tengah kaigroan hiburan-hiburan datang alah geuningan da urang teh teu hayang nanaon geuningan maca shalawat 1000 teh urang jadi dibabarikeun duit tah resep we di dinya hese melangkah betah sampai dinya tujuan teh
da ku Allah dibere hiburan betah dina hiburan teh Allah geuningan niup cai teh batur jujugan cager betah we di dinya hayo we niupan cai sampai dinya manepi ka Allah na ti awalna mah bersih teh tujuan teh naon tah hasil kebersihan da kadituna hampang teh di tengah perjalanan ku Allah dipasihan hiburan ti Allah supaya naon tah ieu perjalanan ka Allah teh geuningan gitu hiburan teh henteu jenuh di jalan ngarah teu jenuh lewati we lain tujuan urang ieu mah kadatangan saya mah lain tujuan urang niupan cai lain tujuan urang maca sholawat bari ngababarikeun kana usaha urang lain tujuan urang ka Allah abdi mah Gusti tah lulus berjalan deui selama hidup beres eta moal benturan tetap sedetik pun rek melepas nyawa benturan pasti aya moal transit ieu mah zona aman maneh mah ieu geus zona aman umur maneh 10 tahun deui mulai ngagoda teu bisa selama hidup urang hayat di kandung badan geroan kanan kiri pasti aya bahkan sedetik rek melepas nyawa pun godaan mah pasti aya mau aya zona aman da aman mah nyawa geus kaluar mawa iman jeung mawa Islam ihsan kadituna tarekat syariat tarekat hakikat geus kapanggih makrifat aman eta mah da geus di akhirat deuk muat dosa geus eueuh hubunganna jeung dosa teu salat da geus eueuh kewajiban salat geus zona aman selama hidup mah moal aya zona aman urang rek menuju ka Allah Subhanahu wa taala tah kitu nya eta hikmah anu katilu lamun urang bisa membukakan diri berangkat ke Allah dina segala tujuan dihilangkeun ku Allah bakal dipermudah diperlihatkeun kekuasaan Allah diperlihatkeun karohmanan Allah diperlihatkeun kana keagungan Allah lain ngabungkeul bakal dibukakeun Allah sebeukeun katingali jelegedeg Allah bukan begitu artinya eta ieu hikmah anu katilu nya mudah-mudahan khususna ka diri pribadi abdi sing aya manfaatna umum kasadayana ieu mah sanes belajar mengajar sanes tapi sharing thalabul ilmi tukar pengalaman tukar pemikiran tukar wawasan antara masukan-masukan da abdi ge sasarengan sami berjalan Pak Cucu Pak Iman Pak Jaki Pak Kamal sadayana berjalan bergandengan mudah-mudahan ku bergandengan tangan mah tanjakan anu sok kumaha terjalna ge tiasa dilalui gitu aya nyalira makan kokosehan teh nyalira aya kitu mah babarengan abdi merenti kosewa aya nu nyepengan ayeuna wargi-wargi aya nu teh kosewa tiasa dicepengan gitu sasarengan gitu nya mudah-mudahan sing aya barokahna sareng manfaat amin khususna anu gadumumi ieu sing ku Allah anu masih aya sing disehatkeun anu teu aya sing dibubur ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah Siratal ladzina akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh